temantak dina irsad aya dongeng kieu aya hiji awewe ngaranna Siti Malikah. Waduh tama geus anggeus tama geulis geus pokona hese tama irungna mancung bulu matana bentik masyaallah pipina ngadaun seureuh ceulina rangcung. Pohara jasa tamah lenggi sakumaha biola. Aduh, bitisna ngabuah jantung. Urang dieu mah pan ngabuah nangka mah lulu, Pak. Saware. Ieu mah geulis jasa ngan hargana teu kurang ti asharati alafi dirham 10.000 dirham. Mahal jadi. Jadi nyana teh WTS, wanita tuna susila. Eta bahasa orang Jakarta, bahasa orang dieu mah dongdot. Bahasa belah ditu belah Bandung perek ngaranna. Bahasa nu kuari keur ngeteren mah jablay. Jadi WTS, dongdot, jablay, alfazun mutaradifatun bimaknan wahid. Cak santri mah eta keneh. Aya hiji santri ustad. Eta kabung bulengan leuleus Siti Malikah teh ku geulis amat ka si budak. Tandingna aing mah hayang jasa ngasaan hees jeung nyana ngan tarifna 10.000 dirham. Geus aing mah dek dagang heula dek mencari heula ke geus aya pokona aing sanajan sapeuting kudu hees jeung nyana dikersakeun deui menang tah harga 10.000 datang ka dinya tok siapa saya ini Abid iya bawa uang berapa sesuai tarif. Oh, kalau sesuai tarif udah tenang. Dibukakeun pintu terbuka buat yang bawa uang 10 dirham, 1.000 dirham, 10.000 dirham. Asup si santri ka jero ustad teh tah. Nulu kagelisan geus pohara jasa. Kunci lawang geus beres kunci lawang ngobrol, sanes ngobrol langsung dibuka bajuna. Si ustad ge dipangmukakeun bajuna deui. Aju kaosna dibukakeun. Beres nyana ge BH-na dibuka. Wah, gunungna geus kadeuleuh. Aduh, tinggal androkna ge diporosotkeun. Tinggal du hijina. Sanajan kikituan ge modal haji sadar mah geus usah naonan. Geus kolot kitu tinggal hayangna doang hek bae. Sekali naik pae. Nafsu besar tenaga kurang. Nah, tinggal sempakna doa. Salak lalakina dibuka nyana dibuka. Nyana geus ngadangkak di luhur kasur. Sini Abid. Kita senang-senang kita happy. Begitu dipeluk ku awewena teh eta. Kesangan. Terus gegeter-geter. Cak Siti Malikah asana ti mimiti jadi WTS ka karak manggih lalaki dipeluk ngageter kieu. Ujung kesangan kieu dinasehatan ku nyana tenang bae. Emang kunaon abdi sieun moal aya sasaha sieun ka saha. Geus terkenal Siti Malikah mah di mamana ge. Eueuh kasieun geus tenang bae. Diusapan terus begitu dipeluk beuki ngageter sakumaha nu nirisan. Kaget Siti Malikah teh ditanya emang kunaon sih bisa ngageter aja kesangan kieu pan ieu geus sejak meureun mantan kieu kula geus sejak ka dieu sanggeusna geus sejak benang neangan duit teh geus sababaraha bulan makana kok bisa jadi kieu tapi tiba-tiba kula sieun ka Allah. Sieun ka Allah asal dideuleukeun ku Gusti Allah. Meureunangan ngeunah nama hanya sababar menit atau nguruskeun sajam 2 jam tapi engke di jero kubur bakal dikumahakeun jelema nu zina. Eta kula boga sieun kitu tah geus kula mah duit na los bae cokot tah mah sedekah bae ngan kula mah dek balik bae. Maduh sedekah ka WTS mantep jasa. Aturan mah dikamasjidkeun saga kuduna mah. Ieu mah sedekah. Cakira kela engke heula teu geunaheun dikitukeun mah. Kula mah kajian kuku mah gedek nanya bae ieu nu mantak kieu kunaon sieun ka Gusti Allah lantaran Allah mah teu pernah nundutan teu pernah sare tetep kula dideuleukeun bae nang ibadah sababaraha taun mah nya
kudu hancur ku sababaraha menit sababaraha jam moal kula mah kajen kuku mage adapun duit ngang sejajang neng mangga baik. Waduh cek manehna asana can pernah manggih lalaki model kieu kok ieu mah jadi kieu bae kula mah minta alamatna kula dek nuturkeun tetep mun kula jadi pemajikan kakak daek tante ih nanaonan boga pemajikan WTS mbok loba keneh santriwati ge henteu kula mah ieu mah dek mengabdikeun diri bae tah mah dek kawin deui jeung nu sejen teu nanaon kula mah dek jadi nu kadua nu katilu nu kaopat masalah geus kula mah hayang dididik bae ieu mah ridho jasa tah mah misalna kula dek di naon kitu ngarada dek di naon kitu digilir 2 poe sakali 3 poe sakali 4 poe sakali kula mah geus ridho ben penting mah hayang jadi pamajikan minta pangbimbingkeun ke lamun daek kula dibukakeun lawang lamun teu daek moal kula lantaran nyalametkeun awak geus pokona mah teu naon minta alamat dibere alamat balik si santri datang ka imam mandi sanggeusna mandi terus salat tobat ka Gusti Allah tobat terus tobat izin jasa ka Gusti Allah masyaallah masih keneh disalametkeun aya ihsanan mah salamet bae tapi pan kuari mah boro-boro ala kehejo ustad ge loba nu kajadian boga anak di luar nikah bloon jasa ustad tapi lain di dieu mah ya hiji doang lah ieu teu beres ya kuari alam masyaallah karim eueuh ihsan mah cilaka akhirna Siti Malikah neangan begitu neangan kapanggih begitu kapanggih si abid teh kaget ku kaget na embungnya na teh kawin jeung Siti Malikah nirisan deui nirisan pinsan pae harita keneh diurusan sanggeusna diurusan cek Siti Malikah ngadongengkeun ti awal tepikeun ka eta beres dongeng kula moal balik besi boga dulur komo adina kula hayang ditikah demi cinta ka Ki Abid tetep kula mah kajen ditikah ku adina ge masalah aya cenah adina ngan miskin masalah lah cari renyana jangan geus kebal kula sugih bae bari hayangnya coba kawin jeung nu miskin cek tah mun aya awewe kos kitu mantep nekat tah mun aya awewe geulis sugih kemudian nekat kawin jeung nu miskin mantep eta sabenerna mah ulah hese haji sadar gedaikeun ieu sabenerna mah tah kasimpulan lama dikawin nah ieu aya ihsan masyaallah lamun urang nyaritakeun jelema nu bisa ngajaga mah